Aduh, sini tamu tuh. Mana beli rasanya? Kayak ikan merah. Wah, wangi. Dimana nih wangi gorengan. Lima gorengan mantep, woi. Besar gerlapar butung, woi. Widih. Gorengan bakem. Ya. Enggak, kayak bala. Ini mah. Apa namanya itu guna? Gorengan apa? Guna bener. Mana sih? Ih, ke mana gorengan aing? Guna bener, anu nyokotna. Ke mana yuk? Mana dia ngolo baik? Mana dia gorengan kami jauh-jauh ka dia? Tadi mau kuantum di dia beneran. Ih, ke mana yuk? Guna bener, anu nyokotna. Jadi aku tangguhan heula nya. Aing beli gorengan deui, aing karunya kana darah dia. Mau lah kabarnya. Nikmat tuh. Nikmat nah, bawa. Berarti repet deh mah. Nyam. Weh, Ren jalan dia. Ayo apa dia? Bulan. Coba. Dia mantap dah ieu mah. Abeulan aing. Gerak-gerak. Antar aing ki ieu. Ya ki ge kon hayang diantar. Ih, pugu aing siun. Sinang, ayo. Ini budak. Ih, anu. Saya kontekan heula. Budak mah anu kayak nggak diberi haruna. Duh, kebulan gitu kok aing yo. Emak dia bela. Sasapaan jadi piakun dia. Oh, dia gitu. Mobil kayak beli Ren. Gua nang itu dia meuli deui. Piakun dia bawa naik ke gapah dia. Aing Bungkusan naon ieu? Halut-halut. Jadi heula bae lah. Gorengan ieu mah. Beneran amat ieu mah. Aing gandik meuli deui. Ieu arana rezeki anak soleh ieu. Geus bawa bela ku aing. Budak jangan tunggu. Mana sebenarnya? Kamana deui gorengan aing? Ampun aing mah. Dicek angku aing anu nyokotna. Gerak bae. mantep tawan. Harus saya tak kebalan meuli bawan kitu sih. Miwon. Nyahengkeun butuh ngaing ya. Udah dia kowe kadi mau menang ban kowe bagian kowe lembok kabeh kowe bawan haram teu. Budak geus gagawean aing, kowe digawean deui dari aku. Bener, gorengan aing di daharan. Heuh. Nanti pek kowe gorenganna. Jangan lompat coba. Mantap. Nah, iya. Nang di mana yo? Nang manggi ieu mah. Tapi merada rangu. Kerau. Tadi mah yang menang neng nimu tadi tapi lepet.
Ini mau di badai yuk. Yang ini di pos aing. Itu haru apa dah? Tes pulang. Mulai deh. Ah, siap. Nyam nyam. Ngam. Kalau aku nampak congor dia aja ngebul. Kadang gue masih etaian. Tempe. Paek dari Rin gue main tempe. Parah bener. Boy, hari dia kernaon. Iya dia mendil, aing beli gorengan dia mah di daharan di posku sabo ya. Sasapaan. Ieu paling cerita apa nih jailan. Dan nyaho teu. Tuh, teu nyaho. Aing cenah ngomong. Ieu anu ngadaharan gorengan aing. Di pos teh ya. Wah, rata bari gorengan aing meni beak udah gua bungkus. Di mana gitu? Di pos kan itu nun. Oh, di pos. Nggak saya udah dan coba. Kayak pantau be kudaranya. Parah amat sih ngejailan aku tai embe jing. Biar mantap. Kesel aing mah. Tadi aku ada bantuan aingnya, pantau anu ngadahar gorengan aing di pos. Oh, ayo. Weh, siap, tenang bae. Seberapa duit upahna? Hei, tenang bae, kayak bakal ayah. Ayo, oke siap, guys. Ayo, lalu saya, Geh. Di gorengan, pakai sambelnya dibentai embe. Kurang pantau di ditunya, saya nyokotna. Siap, siap. Terus ayo. Ayo. Ngeunah bener, nu ngadaharna. Jing. Kayak tangguhan bae, sugan bae aya. Bisi mah di baku laleur aing mah bawana. Moal eta mah laleur huluna hideung dia. Oh, doang nama. Aing curiga nam kadinya laleur huluna hidung. Tembe di dieu. Soalnya lamun laleur aya jangan mau ke bawah eta bawah naram tuh. Eta mah laleur huluna hidung mah emang percaya ngayakinkeun cong-cong saya eta demi. Pokoknya urang pantau be nya ti dieu. Geus urang nyamun ieu ge. Geus kena aya ka pergok ulah. Aduh, tapi aya yang heula ieu. Tangguhan di diri dia nya. Oh, suan laki gerak. Kami mah cicing be dia ya. Tangguhan di dia nya. Ulah kebal-kebal. Oh. Ieu urang kumaha ieu? Udah urang kieu be ngadangir be ngadelkeun bawah. Dileukeun be urang selalu nyokot. Teh embean panah. Pokoknya Jaboan teh make sambel teu ngeunah. eta sambal tai embe ngeunah meureun. Ih, Alsi kemana gorengan sama air tapi sajina eueuh itu mah Alsi. Ayo sadik be. Dahar mah. Serang dahar be yuk. Ngeunahnya ngeun be aya pait-paitan. Heueuh nya rasana keset kieu peuheur. Cetan budak. Ngadar bawan. Bawan di daharku budak si dia nying si Olip. Oh, paloat budak nih tanya. Teu nyahun meureun pajarkeun eueuh teh embean eta. Ih, dari lu aing mah. Aturan beureun ka rasanya. Rasa bawana. Pait peuheur. Ih, Aing aing ka budak. Congor naon kitu. seri-serikeun yuk. Hayu, yuk. Geulah. Woi, saan mau dari bawah naik? Mana. Dulu dia. Itu udah. Waduh, jeta masih dia nih si Olip nu dahar mah ge. Oh, bahaya gede ini madak. Jangan. Waduh, ulah sampai budak benar piaket. Nges. Hi dia keur ngeunah-ngeunah malah dicokot. Aku aing bisa belah diberentai embe. Balon amat dia sambal bawang di berente embe. Kuku bawan lagi ku kami dipaling bawan dia.